Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Wayat tayamamu sareng tayamum saha alma duru jalma anu diuduran wujuban kalawan wajib likulli faridotin pikeun saban-saban pardu pala yusoli mangka henteu salat itu ma'dzur bitayamumin kutayamum ghairu fardin kana salian ti fardu li annal wudu'a karena sanyana wudu eta kana kabuktosan itu wudu eta likulli fardin tetep pikeun saban-saban pardu liqaulihi ta'ala karena dauhan Gusti Allah ta'ala ida kumtum ila sholati ida kumtum di mana-mana ngadegkeun aranjeun kabeh ila sholati kana salat wat tayamumu sareng ari tayamum eta badalun jadi gaganti anhu tina itu wudu summa nusiho tuluy disalin naon dalika itu hukum fil wudu'i dina wudu bi annahu ku sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta salat Kangjeng Nabi yaumal fathi dina poenan kamenangan di Mekah homsa sholawatin kalawan 5 pirang-pirang salat biwuduin kalawan wudu wahidatin anu sahiji itu wudu wahidin anu sahiji itu wudu wabakia sareng tetep naon at-tayamumu tayamum alama netepan kana perkara kana anu kabuktosan Kangjeng Nabi alaihi eta tetep netepan dina itu walima sareng karena perkara rawa ngariwayatkeun kana itu saha al-Baihaqi Imam Baihaqi bi isnadin sahihin kalawan sanad anu sahih an Ibnu Umar nampi ti Ibnu Umar qala ngadauh itu Ibnu Umar ya tayammamu lapad ya tayammamu tayamum Kangjeng Nabi likulli sholatin pikeun saban-saban salat wa illam yuhdis sanajan henteu hadas Kangjeng Nabi wali annahu sareng karena sanyana itu tayamum eta toharatu daruratin susuci anu madarat wa mislu fardis sholati sareng eta tetep misilna fardu salat fidzalika dina itu tayamum fardu tawafi ari farduna tawaf wa khutbatul jum'ati sareng khutbah dina salat Jumat payam taniu tuluy narima kacegah naon aljam'u ngumpulkeun bitayamumi wahidin ku tayamum anu sahiji bayanat tawafaini antara tawaf dua mafruḍaini anu dipardukeun duanana wa bayanat tawafi sareng antara tawaf wa bayanat tawafi pardin sareng antara tawaf pardu wa pardis sholati sareng antara parduna salat wa bayna sholatil jum'ati sareng antara salat Jumat wa khutbatiha sareng khutbahna dina itu Jumat alama netepan kana kaul rojaha anu ngarojehkeun hukana itu saha as-saykhoni wa huwa sareng ari itu eta al-mu'tamadu kaul anu mu'tamad li annal khutbata karena sanyana khutbah wa ingkanat sanajan kabuktosan itu khutbah eta fardhu kifayatin fardu kifayah hukumna id kila karena dicaritakeun naon innaha sanyana itu khutbah eta qaimatun nempat maqama rakaataini dina patempatan salat 2 rakaat wasobiyu sareng ari budak eta layu adi henteu ngalakonan itu sobi bitayamumihi kutayamumna itu sobi goero pardin kana salianti pardu kal baligi sapertikeun jalma anu baleg li annama karena sanyana perkara yuadi anu ngalakonan itu sobihu kana itu eta kal fardi tetep sapertikeun pardu pin niati dina niat wa ghairiha sareng salianti itu niat naam leres kal baligi lao tayammama lamun tayamum itu sobi lil fardi pikeun salat fardu summa balago tuluy baleg itu sobi
lam yusoli mangka henteu salat itu sobi bihiku itu tayamum al fardo kana fardu li anna salatahu karena sanyana salatna itu sobi eta naplun jadi salat sunat kama sapertikeun perkara sohaha nyohehkeun Imam Nawawi hukana itu ma fit tahqiqi dina kitab at-tahqiq wana kola sareng nukil Imam Nawawi hukana itu kaul pil majmu'i dina kitab al-majmu' anil iraqiyina nampi ti ulama Irak kabeh fa'in kila mangka lamun dicaritakeun naon 5 ju'ila lapad 5 ju'ila 5 karena naon perkara ju'ila dijadikeun itu sobikal baligi sapertikeun jalma anu baleg fi annahu dina sanyana itu sobi eta laya jema'u henteu meunang ngumpulkeun itu sobi bitayamumin ku hiji tayamum pardoeni kana 2 pardu walayu soli sareng ulah salat itu sobi bihi kalawan itu tayamum al fardo kana fardu ida balago di mana-mana baleg itu sobi ujiba dijawab itu kaul bi anna dzalika kalawan sanyana itu kaul 5 ju'ila eta ihtiyaton karena gawe ati-ati lil ibadati pikeun ibadah pi annahu dina sanyana itu sobi eta ya tayamamu tayamum itu sobi lil fardi pikeun fardu asani lil fardi sani pikeun fardu anu kadua waya tayamamu sareng tayamum itu sobi ida balago di mana-mana baleg itu sobi wahada sareng ari ieu ihtiyaton eta fi ghayatil ihtiyati tetep netepan kalawan antegna ati-ati wa kharaja sareng kaluar bima kulapadu kiro anu dicaritakeun itu maknaon tamkinul haidi menangna awewe anu head minal wati tina diwati miroron bari mineng wajam sareng kumpulna itu wati ma'afar ngumpulkeunana itu wati ma'afardin sarta pardu akhoro anu sejen itu pardin bitayamumin wahidin ku hiji tayamum pa innahuma mangka sanyana itu wati sareng jam'u eta jaizani anu meunang duanana wanadru sareng ari nadar eta kafaradi ainin tetep sapertikeun pardu bangsa ain lita ayunihi karena pardu aina itu nadru ala nadiri kajalma anu nadar paas bahatuluy nyarupaan itu nadaru al maktubata kana salat anu dipardukeun palaisa mangka henteu meunang lahu eta tetep ka itu mutayamim naon aya jemaah ngumpulkeun itu mutayamim hukana itu nadaru ma faridotin sarta pardu ukhra anu sejen itu faridoh muaddatan eta ada kanat ayana itu paridoh au makadiyatan atawa anu dikodoan bitayamumin wahidin ku tayamum anu sahiji walau ta'ayana sareng lamun pardu ain ala di hadasin kajalma anu ngabogaan hadas akabaro anu gede itu hadas naon ta'allumu fatihatin ngaji kana fatihah au hamlu mashapin atau mawa Al-Quran au nahwu dalika atau bangsana itu anu kabeh kaha idin sapertikeun awewe anu head in kotoa anu pegat naon duha headna itu haid wa aroda sareng ngamaksud saha azauzu salaki wat aha kana ngawati na itu haid watayamama sareng tayamum sahaman jalma dzukiro anu dicaritakeun itu man li faridotin pikeun salat pardu kana mangka kabuktosan lahu eta tetep ka itu di hadasin lahu eta tetep ka itu di hadasin naon aya jemaah ngumpulkeun itu di hadasin dalika kana itu wati ma'aha sartana itu fardin ma'aha sartana itu faridoh wakada sarengnya kitu aya jemaah lahu eta tetep ka itu dihadasin ma'aha sartana itu faridoh sholatul janajati ari sholat janajah
li'annaha karana saanyana itu salat janazah eta laisat sanes itu salat janazah eta min jinsi faraidil a'yani tetep tina jinisna pirang-pirang fardu ain. Pahia mangka ari itu salat janazah eta kanapli tetep sapertikeun salat sunat pi jawazit tarki dina meunangna ninggalkeun pil jumlati dina sakabehna. Wa inna mata ayana sareng pastina fardu ain naon al qiyamu ngadeg fiha dina itu salat janazah ma'al kudrati sarta mampu kawasa li anal qiyama karena saanyana ngadeg eta kiwamuha ngadegkeun kana itu salat janazah li adamir ruku'i karena henteu aya ruku wasujudi sareng sujud fiha dina itu salat janazah fatarkuhu mangka ari ninggalkeun kana itu qiyam eta yamhi ngalebur itu qiyam surataha kana gambaranana itu salat janazah walau tayammama sareng lamun tayamum itu ma'dzur lina filatin pikeun salat sunat kana mangka kabuktosan lahu eta tetep ka itu ma'dzur naon ayu sholia salat itu ma'dzur bihi kalawan itu tayamum al janazata kana salat janazah lima karena perkara dukiro anu geus dicaritakeun itu ma wa yusolli sareng salat itu ma'dzur bitayamumin wahidin kalawan hiji tayamum ma kana perkara saa anu karep itu ma'dzur minan nawafil nyatana pirang-pirang pasunatan li annan nawafila karena saanyana pirang-pirang salat sunat eta taksuru ngalobakeun itu nawafil fayu adi tuluy ngadatangkeun naon ijabut tayamumi wajibna tayamum likuli sholatin pikeun saban-saban salat minha tina itu nawafil ila tarki nepi ka ninggalkeun au ila harojin atawa nepi ka rupek adimin anu banget itu haroj upahopa tuluy ngentengkeun itu ma'dzur pi amriha dina urusanana itu pi amriha dina urusanana itu nawafil kama sapertikeun perkara khoppa anu ngentengkeun itu ma'dzur bitarkil qiyami kuninggalkeun ngadeg piha dina itu nawafil ma'al kudrati sarta mampu kana qiyam wa bitarkil kiblati sareng kuninggalkeun yang hareup ka kiblat fis sapari dina salat sapar walau nadaro sareng lamun nadar itu nadir itmama kulli sholatin kana nyampurnakeun saban-saban salat dakhala anu asub itu nadir fiha dina itu salat palahu mangka eta tetep pikeun itu nadir jam'uha ari ngumpulkeunana itu salat ma'a fardin sarta pardu li anna batidaaha karena saanyana mimitina itu salat eta naplun salat sunat dzakaro nyarietakeun hu kana itu jam'uha saha ar-royani imam royani walau sholat sareng lamun sholat itu nadir bitayamumin ku tayamum munfaridan halna sorangan au pi jamaatin atawa bari berjamaah summa aroda tuluy ngamaksud itu nadir i'adataha kana ngabalikan deui itu sholat jamaatan halna berjamaah jaja mangka menang itu aroda li anna fardhu karena saanyana pardu na itu nadir eta al ula salat anu kahiji summa kullu salatin tuluy saban-saban salat au jabna anu ngawajibkeun kami hakana itu salat pil wakti dina waktuna wa aujabna sareng ngawajibkeun kami i'adataha kana ngabalikan deui itu salat kamar butin sapertikeun jalma anu ditalian ala khosbatin dina kai papar duhu mangka ari parduna itu marbut eta asaniatu salat anu kadua walahu sareng eta tetep pikeun itu marbut ayyaida ari ngabalikan deui itu marbut ha kana itu sani bitayamumil ula ku tayamum anu kahiji
Li'anal ula karena sanyana salat anu kahiji eta jadi sunat wa in waqa'at sanajan tumiba itu ula naflan halna jadi salat sunat fal ityanu mangka ari ngadatangkeun biha kana itu ula eta faradun fardu fa in kila wallahu a'lam bishawab.